ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum Ya gitu. Jadi penjelasan anu tina Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat genep anu neme parantos diaos teh eusina teh kahiji wajib wudu pikeun anu erek salat, di mana kitu oge lamun dina kaayaan hadasul asgor, hadas leutik. Ari hadas leutik teh kahiji buang air kecil, kadua buang air besar, katilu kentut. Tah eta disebatna hadasul asgor, di mana bade salat maka wajib wudu. Kadua, di mana dina kaayaan junub, ari junub teh nyaeta hadasul akbar, hadas gede. Ari hadas gede teh kahiji kusabab keluar air mani, kadua kusabab bersetubuh, katilu kusabab head atanapi nipas, di mana bade salat maka wajib mandi. Cara mandi nah kahiji bersihan heula kokotor, jadi palawangan payun jeung pengker bersihan heula. Kadua laksanakeun wudu sakumaha urang biasa we wudu sempurna wudu. Katilu laksanakeun mandi. Cara mandi nah dikawitan tina ngumah mastaka, terus si cai teh diratakeun kana sakujur badan, terakhir ngawasuh sampean. Tak kitu cara mandi janabah. Salajengna di mana urang upamana kahiji dina kaayaan gering, kadua dina kaayaan nuju nyaba, katilu upamana teu aya cai. Tah eta mandi janabah oge wudu bisa diganti ku tayamum. Sedengkeun ngalaksanakeun tayamum mung dua rupa. Kahiji nyaeta ngusap
rarai, kadua ngusap panangan dugi kana pergelangan. Mung sakitu carana teh tah eta teh hukumna teh wajib. Kumargi upami urang bade salat henteu wudu heula atanapi henteu mani heula sedengkeun dina kaayaan junub atanapi henteu ngaganti ku tayamum, maka salatna jadi teu sah. Hatur nuhun. Mangga nembe teh pertarosan mah. Sekali dina Al-Maidah aya atau menyentuh perempuan